Hilaf seluruh jajaran pengurus rumah santri yang dipimpin oleh Al-Ustaz Dedelut beserta jajaran anak mangka kudu simkuring dihormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teruskan ulah ya. Teu aya kalimat anu paling indah jeung berharga kecuali ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Urang syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala akekina urang tos tiasa ngalaksanakeun satu bentuk perintah Allah, perintah Rasul, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulna urang sadayana sing ngajadikeun wasilah sinareng wasito kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenging ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa urang sadayana. Salawat beserta salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad, teka kantun ka sadayana keluargana, seluruh para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, katut urang anu jadi umatna anu selalu aktif ngalaksanakeun perintah Allah jeung perintah Rasul, mugia urang sadayana kenging syafaatul uzma mungkin dina dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana cek ulama cek saha dina kitab Khojanatul Asrar, boga teu kitabna Khojanatul Asrar anu paraginyeun wapak teh. Kiai pasti boga eta kitab. Aya keterangan tadi dinya. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u al hadid. Sanyanya hati teh latas do eta osok karatan. Jadi hati urang teh sok naon? Osok karatan. Kama tasdaul hadid lil kadia sok karatana besi. Besi sok karatan tah. Behal sok karatan. Bedog sok karatan tah. Besok sok karatan tah. Namun peso geus karatan, bedog geus karatan, mintul apa seger? Mintul. Dan bedana bapa lamun hate geus karatan, mintul hate. Mentak ngaduana tara diicabah ku Allah, sebab hatena naon? Karatan. Hayat kumaha eta peso supaya herang, supaya seger, kudu kumaha? Diasah. Harus diasah, cepika herang, cepika seget. Apa bedana lamun urang hayang seget hate, hayang herang hate, hayang bersih hate, kudu diasah. Osok diasah tara hate bapak-bapak. Dibejakeun dina eta kitab ngasah hate teh nomor kahiji zikrullah. Dan cenah zikir ka Gusti mantap. Osok zikir tara eta keur ngasah naon supaya naon herang supaya beres zikrullah, zikir ka Allah. Mana zikir luas hadirin? Ngaji zikir ya. Panggas diterangkan kuring kullu lafzul jalalah, setiap lafaz anu aya lafaz Allahan, ucapan anu aya lafaz Allahan eta disebutna zikir. Contoh subhanallah aya lafaz Allahan zikir.
alhamdulillah aya lapan Allahan zikir barang Allahu akbar aya lapan Allahan alhamdulillah aya lapan Allahan Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah pangutamana zikir lapan la ilaha illallah osok maca la ilaha illallah osok ngariung ngungkul paling gitu payah la ilaha illallah la ilaha illallah besekna dua tapat tilu ya eta mah zikir hapa begitu zikir hapa begitu mah ya zikir mah kudu aya latifah ya latifatul qalbi latifatul latifatul eta ileungna ge ulah pada wae ieu mah ka mana wae ileung la ilaha illallah maka kenca bae la ilaha illallah kitu insyaallah ngaji oge ngaji oge zikir ulah ayeuna keur zikir mana zikir teh keur eling keur naon ka Gusti berarti lamun jelema teu zikir jelema teu naon teu eling jelema nu tara ngaji jelema naon aya ditapos begitu tara ngaji jelema teu eling eta begitu bener ya hiji tah zikrullah zikir ka Gusti insyaallah kurang ngaji ayeuna keur zikir keur ingat ka Allah untung hadirin ceuk Kanjeng Rasul hadis dibuat dina kitab Muhtar Hadis Sari'u ila thalabil ilmi kudu pagancang-gancang aranjeun kana ngaji kana ilmu fa innal hadisa mangga cenah katerangan hadis teh maksudna mah baik bicara keterangan Al-Qur'an maupun keterangan hadis bodoh anu dina kitab ulama fa innal hadisa mangga cenah katerangan min sadiqin kiai min sadiqin teh tadi teh di kisah itu min sadiqin kiai bae keterangan kitab Riyadhus Shalihin min sadiqin kiai ceuk Kanjeng Rasul khairun minad dunya wa ma fiha eta leuwih alus tibatan dunia jeung hebat teh kira-kira ieu ngaji jadi bapak ayeuna keur ngaji dibere pahala ganjaran leuwih hade tibatan dunia jeung eusin aya dunia lega teu aya eusina loba teu maka untungnya insyaallah hujan terus teh ya hujan kajian kahujanan oge hujan Allah guys ieu urang ngaji ya sunah santos wala wudu maca dua kalimah sahad sahad sok tara tos wudu ya